Mang Komeng. Iya gening gedang kunon aya buahnya. Oh, itu nyaho Mang Komeng jigana teh geus di dituna meureunnan. Ya itu, bulan nya tanggal gedang aya buah-buahan meureunnan. Mang Komeng. Gening ieu tangkal gedang daunna kos kieu. Nya tuh moal disebut daun gedang aya tanggalna kos tanggal cau mah itu. Tanggal cau beda deui. Gening ieu kos kieu Mang Komeng. Bentukna Nyampan Allah mah nyiptakeun teh yo. Tanggal cau nya daunna kos kitu. Tanggal gedangnya daunna ayo disarwakeun tanggal cau di daun gedang. Terus tanggal sampo di daun gedang. Aduh meureun aranna naon? Kan dijina kudu nyaho meureunna. Atuh aing lieur atuh aing kudu barang-barang gitu mah daunna. Mang Komeng. Gening tangkal gedang teh. Cak ieu naon buahna malah gedang lain cau. Aing bingung ngajawabna yo. Amun cau dikadiekeun yo. Naon aranna teh cau kagedangkeun meureun jadi cudang meureunna. Terus tanya teh Komeng gening ieu tangkal sampah gening pucukan. geus nanya di luar sia mah. Oh pucukanna mah bapasia mah diundur make eta lalab dahar meureunnan. Geus nanyakeun deui ah. Ini balik ngasih nanyakeun. Mang Komeng gening ieu tangkal cengek ngajina barang jeung tangkal sampah. Nya teh nyaho nya nu melakna meureunnan. Bener teuing heueuh eta aya campur engko aya cengek engko. Tatanya we sama ngaragamkeun aing jadi ambek pan yo. Mang Komeng gening tangkal cengek rintik Mang Komeng. Astagfirullah geus nanya deui wae. Itu nyaho ah. Aya bapasia ah. Beuh Mang Komeng bang nanya doang aral wae. Mang Komeng. Ieu gening daun cau kunaon nyiriwir kieu? Padahal alus daunna Mang. Eta teh hileudaan cirina ragi mancing naon. Gening aya hileudaan Mang Komeng. Oh, parab sian dek dihakan-hakan sia lah aing. Nanya we Mang Komeng. Ya pondok Mang Komeng. Bang kitu doang. Bang nanya daun Mang Komeng. Bisa itulah aing balik ka ditu lah ganggu aing keur digawe ke bapak sia datang aing cari kanan di wae teh anggeus-anggeus. Padahal sia ngelek wae berbobot atuh rek nanya teh ka aing. Ieu mah nanya nu teu para rubuh pisan ka aing. Teu nyaho jawabanna ambek-ambekan. Eta bocil ngomong teh ka mana wae. Ambek kawan aing yo. Balik mandok-mandok ka ditu lah aing ganggu wae. Mang Komeng geus sih ngopi tong ambek-ambekan wae. Ya aing mun teu ambekan meureun paeh di tadi ge modar aing meureun teu ambekan mah. Di tadi teh kieu mah yo mawa kopi. Aing moal aral moal ngambek meureunnan. Dieu ah. Kopi mah ngeunapan yo. Ona ka dieu ulin mau kopi. Neng. Tah, iya. Nah, mana tak? Bae jamu jeung ieu. Supaya ngeunaheun awak. Ini tas ieu manggulan pare. Oh, Boh, mantep tah. bener atuh. Cerek minum. Beneran atuh. Hah? Urang mabok moal ya. Moal seeuting aya loba teh yang pasti si mabok. Balik. Bau dong. Supaya seger we doang ieu mah da jeung jamu. Aya loba teh mah ulah. Tanya ya, song baloba. Paling botolan lepiceun sing kanyahoan erakeun ah. Tua bangga. Geus. Minum keneh we tah. Bobat. Seutik we sok saya tah. Aing mah. Teh jabu itu lah. Aya. Mantap banget. Buat mencet irung yang bau tenan oge. Ada. Iya meng lamun abe supaya ieu udang sare teh we mantep. Untuk para gede ya. Ente. Oh, gitu. Nang udah karung sia tadi panen. Aing can dikecek wae. Nya kabehna teh gemoy 5 karung eta terus RT 3 karung. Urang mah boga akuan teh kotaan leutik 3 karung dehan. Da beak manuk biasa. Geus ieu we, kalau mana bandar geus jual we. Hargana mah geus pas ini dah. Siap. Aing ngomong-ngomong goblok jadi beuteung aing nu ieu. Oh, aing nyelek ieu di korong ah. Banyak tungguan kada eta wadeno mancing di rumah. Siap. Jadi biakeun deh. Barehna mah duduk. Kenaon Mang Komeng? Oh, itu ngopi. Saya ulin. Heeh. Ye.
Ngopi ya, supaya ada seger tayang tadi gara kopi gua pasti ya. Udah goreng aja lagi. Kopi naon ieu? Tiis kieu. Geuning bau. Kopi naon ieu? Ketirga tapi ngeunah. Mangkat ulin deui. Har. Aing beak ieu geuning. Aisyana rek disasakeun. Masih dunungan teh. Aing nanggung ieu mangkaning. Geus barbar. Goblok dibeakeun. Apa si Pian nya? Tadi si Pian diuk di dieu ya. Kain ketempuhan ya. Wah ngomong lah kemang. Aisyah yo komeng mau dibiakeun. Pugurang Siapa betul ulang. Engkeng nyono balinya aing. pugurang tas kiih tadi mang. Aing tempote eueus kan aku amang urang mah. Bang ninggal akuana tanah doang udah akuana doang. Nah, aing geus ngomong aing mules aing sing heula. Siapa? Yang tadi mang. Wah, Diulin. beraku sepian bukion. Ih pugurang di tadi pinuh kan emang amang mangkate urang can nginum pisan tah. Bener aku sianto. Entah bener orang kiih ka ditu. Tadi ya sepian ulin ka dieu. Buat halar budak atuh ku sepian urang. Tangan mang. Tangan. Siapa? Kurang lain dia yuk tinggalkeun wae. Oh yang kiih itu dah. Nah, tangan. Ini angan kemana nih soalnya kieu nih kieu meng. Nyawa aing beusi nyukruk di salokan mang. Kalau bakene teh. Kumaha urang ieu? Hah? Jangan di mana? Ya, papi sawe ayeuna mah. Ayo. Amang kidu enggak ditutup kula neng kawe tanya. Heeh. Oh, sia kali tuh kayak tadi Oh. Kebejaan we. Aduh. Mana gua jalan ngira udah. Jan. Mana. Udah. Goblok berat yang detik-detik. Masa yuk gede yuk. Wan mangang ya. Budak malah mabuk goblok. Ini enggak boleh cepetan dia. Aing. Yang bapak nak itu. Ada ya. Sama pian kan kalau sia dia nih. Udah. Ini banget mangkotnya dua. Mabok lima budak. Geuning seberang beunang. Enggak boleh mabok. Mabok. Itu budak deh. Aing cari kanan di wayang mang.